Singkatna ieu carita urang caturkeun wae harita teh waktu nyerelek teu karasa. Sataun parantos kalangkung ti Saprakwira diusir bari mawa wirang ti paguron. Sataun lilana paguron Karangseda anu baheula katelahna tempat nyiar elmu anu suci. Ayeuna mah parantos salin jinis. Ti Saprakwira eueuh sidarna beki maceuh. Manehna geus hasil ngawasa sakabeh eusi paguron. Murid-murid anu baheulana bager ayeuna mah loba anu kabawakeun sasar. Aturan paguron dirumpak, nu aya ukur sora jalma-jalma anu penting cakakak seserian bari mabok tuak diunggal juru pondok. Nu leuwih parah mah deui, sidarna teh gawe bareng jeung gorombolan karaman ti leuweung hideung. Eta garong teh diangkir asup ka paguron. Dijadikeun pakarang ku sidarna pikeun ngajajah lemur sarta nyingsieunan jalma-jalma anu lemah. Urang lemur mah geus taya nu wani liwat hareupeun paguron, sabab sieun dipalak atawa dikakaya ku barudakna sidarna. Kaum dangu sedangkeun kaayaan Abah Sura harita teh ngenes kacida. Abah Sura anu baheula gagah tur dipikagimir ku lawan ayeuna mah ngan ukur bisa ngagoler teu walak kaya dina Risbang Awi. Pamenteuna pias, awakna kari tulang bungkus kulit. Sora batukna ge ngohkoh. Mere tanda yen anjeunna keur nandangan panyakit anu kacida parnana. Tapi kaum dangu, Abah Sura teh lain gering biasa, tapi anjeunna teh diracun ku sidarna unggal poe. Dahareun jeung inuman Abah Sura teh dicampuran racun lemes ku sidarna. Eta racun teh ngaruksak urat sarafna lalaunan. Nepi ka Abah Sura lumpuh layuh, teu bisa luncat sumawana ngulinkeun jurus-jurus andelanana. Digigireun Risbang katemong Nyi Ratih, anakna Abah Sura, keur murubut cimata bari ngalapan pamenteur ramana ku lawon baseuh. Nyi Ratih kacida sedihna ningali ramana digunasika ku muridna sorangan. Apa sing kuat apa? Harewos Nyi Ratih bari euriheun. Keur mejehna jempling kitu dadak sakala brak, sora panto kamar Abah Sura didupak satarikna ti luar. Nyi Ratih ngajenghok reuwas lain caritakeunun. Di lawang panto ngajanteng sidarna bari nulak cangkeng. Iket sirahna dipasiatkeun jiga jawara jagoan. Di tukangeunana aya 2 urang karaman anu beungeutna garihal pating nyerengeh seuri koneng. Hahaha, kumaha kaayaan mitaha teh, Ratih? Masih keneh hirup? Ceuk darna bari ngalengkah asup, sapatuna meulah jemplingna kamar eta. Karena jelema teh leungeus yah rek naon deui maneh ka dieu. Ceuk Nyi Ratih bari nyalindung hareupeun ramana. Sedengkeun darna ukurnya kakak. Hahaha, Ratih tong loba bacot. Kuring datang ka dieu ngan rek mere beja. 3 poe deui kuring jeung maneh bakal kawin. Eta teh geus jadi keputusan mutlak. Hahaha. Cuy, kajenteng kuring paeh batan kudu kawin ka jalma culas kawas maneh darna. Temal Ratih bari nahan amarah. Plak, hiji panyabok nyayangkeun pipi Nyi Ratih nepi ka manehna ngajengkang. Abah Sura anu ningali eta kejadian ngan ukur bisa molotot nahan ka nyeri dina jero hatena. Ti korona teu bisa ngaluarkeun sora lantaran geus ruksak ku racun.
dengekeun Ratih. Ceuk Darna bari nunjuk. Lamun maneh nolak ieu kawin, bapa maneh moali pangmerikeun ubar panawarna sarta maneh bakal ningali ieu paguron jadi lautan getih. Kuring geus gawe bareng jeung Karaman. Daya saurang oge anu bisa ngahalangan kahayang kuring. Hahaha. Sanggeus ngomong kitu, Darna balik ka tukang. Bari seuri babarakatakan nembus poekna peuting. Hahaha. Kaum dangu ngenes pisan nasib Nyi Ratih jeung Abah Sura. Di lembur parantos dijajah ku Karaman. Di jero paguron parantos diruksak ku hianatna si Darna. Taya pisan panyalindungan deui pikeun maranehna. Dina jero hatena Nyi Ratih ukur bisa sasambat. Kang Wira, di mana atuh salira teh? Nah leres akang teh bangsat. Nah akang moal mulang deui pikeun nyalametkeun bapa.